jalwadina bilawna itabar waladina tudimu minaladina tabahu warahul adam wadakot kawan bihimul asbab. Caritakeun ku anjeun Muhammad tatkala jalma-jalma anu dituturkeun lulubaran nu papanggih jeung jalma anu nuturkeunana. Namun ayeuna keur di dunya jeung aturan kudu kitu kudu kieu. Dulu eta aturan anu syariat di aturan geus jawab teh kurang teh dituturkeun ke ngajaga di akhirat nyeun aturan ge lumpat mungeun papanggih jeung urang anu nuturkeunana. Wa taqatta'at bihimul asbab geus eueuh jalan. Keur maranehanana nante pirang-pirang sabab keur ngabenerkeun deui perbuatanana geus eueuh jalan.